Syekh Abdul Qadir Al-Jailani anu ngagaduhan dua soulmate nuju nalika nuju masantren nuju ngaos. Syekh Abdul Qadir teh sasarangan jeung Ibnu Saqo jeung Ibnu Abi Asrun. Nah, singkat caritana anu kabari dibahas mah perkawis anjeunna angkat ayeuna menepangan ka hiji wali Allah nu mana tujuanna beda-beda masing-masing. Pami Ibnu Saqo mah hoyong ngetes eta wali supaya kebingungan teu bisa ngajawab kana masalah. Terus pami ayeuna Ibnu Abi Asrun mah jajaluk pepenta dunia. Nah maka ari Syekh Abdul Qadir mah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mah tujuanna teh kaya diwati ngalap berkah. Maka bedanya langsung kaoseun manahna masing-masing. Pas keluar eta ti kamarna wali Allah teh langsung ngajawab ayeuna kana hatena. Jadi ngabaca kana hatena masing-masing. Ibnu Saqo dijawab maneh ka dieu pasti hayang ayeuna nanyakeun masalah tah jawabanna teh kieu dina kitab ieu dijelaskeun keluar. Ditah diusirnya jig keluar cenah gitu. Sabab ningali dina ayeuna iga wekasan dina jero dirina Ibnu Saqo mah aya cahaya kekufuran. Terus Ibnu Abi Asrun sarua maneh oge lain minta dunyanya Ibnu Abi Asrun maneh oge ka dieu hayang nanyakeun masalah nu maneh hayang apal kumaha jawaban kuring, maka dibere jawaban bret di keluar maneh mah hayang dunya. Terus ayeuna Syekh Abdul Qadir cek Syekh Abdul Qadir mah kumaha maneh ka dieu pasti neangan barokah. Nah, maka ku Allah bakal dihasilkeun eta barokah. Seolah-olah anjeun teh ngomong qadami hadihi ala raqabati kulli wali. Mah nyelap deui kumaha omonganna ceresan Syekh Abdul Qadir qadami hadihi ala raqabati kulli. Keluar sareng arwih ta Ibnu Saqo uih beres didinya teh Ibnu Saqo mah kalah jadi kafir. Jadi kalah ayeuna jadi Nasrani sabab ayeuna Ibnu Saqo dijadikan delegasi ku rajaana jangan debat ayeuna orang Nasrani kan kagoda ku awewe teh alin kagoda ku istri kapicut ku istri akhirna hayang ngawin ka eta istri ngahitbah ka eta istri ngan cek bapak eta istri anu Nasrani teu meunang ngawin ka anak kuring lamun maneh can asup Nasrani akhirna asup Nasrani jadi cilaka teu cilaka karena naon karena teu meunang ridho guru. Jadi nu utama itu ridho guru. Kadinyana masantrena Ibnu Saqo mah aya nepangan guruna teh hayang naon hayang ngetes unggul ka guruna lain ngalap berkah matak teu meunang ridho guru matak cilaka we kupur padahal cerdas orangna tapi jadi naon Nasrani keluar tina Islam. Terus nu kadua saha Ibnu Abi Asrun mah ayeuna di pasian ayeuna harta di pasian ayeuna jadi tukang ngurus ayeuna badan zakat badan ayeuna wakaf pabaliut we hirupna teh jeung dunya gitu Ibnu Abi Asrun mah. Terus ayeuna sahih jadi teh Syekh Abdul Qadir mah eta mah jadi ayeuna Sultanul Auliya jadi ayeuna wali Allah jadi kakasih Allah sabab naon ridho meunang ridho guru sabab meunangkeun ridho guru nyaeta ridona wali Allah teh anu tadi nu disumpingan. Jadi anu sukses nu berhasil mah saha Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gitu. Jadi naon Syekh Abdul Qadir mah nya jadi Sultanul Auliya hartosna mendakan kana derajat anu sangat tingginya Sultanul Auliya hartosna Sultanul Auliya teh naon rajana para wali sampaikeun anjeunna ngadawuh kumaha naon qadami hadihi ala raqabati kulli wali. Sekali dia yang ngebalong keneh qadami hadihi ala raqabati kulli dampal sampean kuring anu ieu eta teh aya dina pundukna sakabeh para wali itu. Artosna berarti Syekh Abdul Qadir jadi Sultanul Auliya pang mulya-mulya nah dampal sampean we aya dina punduk sakabeh para wali kakupingeun ku sakabeh wali sa alam dunya teh langsung arungleuk sadayana ke ieu soanteun saha
qadami hadihi ala raqabati kulli walin suanten saha oh ternyata suanten si Abdul Qadir alung leuk sadayana para wali mengiyahkan jeung ayeuna takdim ka si Abdul Qadir jalan itu kunaon pangna si Abdul Qadir sukses karena menang ridho guru jadi di samping orang menang ilmu guru teh kudu urang ge menang ridho guru dalam menang ilmu hungkul moal tentu ayeuna sukses moal tentu barokah moal tentu manfaat tapi anu jadi ladang kemanfaatan yang kebarokahan ilmu mah nyata kumenangkeun ridho guru jangan sampai membuat guru itu murka guru itu tidak senang dengan muridnya maka akan kufur sukses cilaka tuh tapi si Abdul Qadir mah menangkeun ridho guruna rela guruna hatina ridho nah maka jadi ya Sultanul Aulia al hikayatul khamisata asyarata ari hikayat al khamisata asyarata carita nu ka-15 fil itiqadi dinanekadkeun bi anna syaikhahu kana saya kosna guruna itu talib ngadamel talib teh santri talibun tolabayat lubutolban fahuwa talibun talib teh naon santri fil itiqadi eta tetep dina mertelakeun patekadan fil itiqadi eta tetep dina mertelakeun patekadan biana syaikhahu kana saya kosna guruna itu talib biana syaikhahu kana saya kosna guruna itu talib afdalu eta nuluwi utama min ghairi tibatan batur min ghairi tibatan salianti itu syekh sunan di dia kenji di dia tah ciki sunan sawihan deui ieu pasal teh rek mertelakeun bahwa nekadkeun saya kosna guru itu lebih utama daripada salianti guru min ghairi tibatan salianti tu syekh nekadkeun guru itu lebih unggul lebih utama daripada salianti guru nah inna ba'dal muridina saya kosna sapaliti para pirang-pirang santri inna ba'dal muridina saya kosna sapaliti pirang-pirang santri kana eta bukti itu ba'du yaknusu eta sasapu itu ba'du madrasata syaikhihi kana madrasah guruna itu ba'du madrasata syaikhihi kana madrasah guruna itu ba'du diceritakanlah salah seorang santri sebagian santri sedang sasapu bebersih madrasah guruna ternyapukeun madrasah eta santri pas ropa tuluy kaluar alaihi kaitu ba'dul muridina alaihi kaitu ba'du pas ropa tuluy kaluar alaihi kaitu ba'du sayyiduna al-khidir nabi hidir sayyiduna al-khidru nabi hidir tuluy keluar nabi hidir min kawatin tina bobolong tembok kanat bobolong tembok madrasah teh bolong jol bolong kanat anu bukti itu kuah fil madrasati di jero madrasah eta tetep di jero madrasah nu mana eta tembok bolong teh di jero madrasah ieu contoh di dieu aya tersasapu ujug-ujug ayeuna tembok teh bolong keluar we nabi hidir kan nabi hidir mah diantawisna opat nabi nu teu acan pupus dugikeun ka ayeuna aya keneh nabi hidir nabi Ilyas nabi Isa itu masih ada sampai saat ini itu nabi hidir nabi Isa hiji deui tah nuju sasapu eta murid teh tuluy dina bobolong madrasah teh jol keluar nabi hidir kan anehnya kasumpingan ku nabi hidir teh guruna para wali jadi wali-wali waliullah para wali Allah anu araya ayeuna jeung nu kapungkur nu tos teu araya itu teh diwurukanana teh ku nabi hidir teh guruna nabi Musa bisa sakti gitu teh guruna saha nabi hidir teh guruna para wali Allah matak nugi ka aya ge masih aya sok seueur nu kasumpingan nabi hidir ayeuna ieu teh lamun wali-wali Allah tah yeup nuju sasapu eta santri teh
tina bobolong madrasahna keluar Nabi Khidir. Paropa tuluy uninga itu si kala-kala paropa tuluy uninga hu ka itu Khidir. Paropa tuluy uninga hu ka itu Khidir. Sal muridu si santri, sal muridu si eta santri. Paropa tuluy uninga hu ka itu Khidir. Sal muridu si eta santri. Itu eta teh uningaeun, oh eta mah Nabi Khidir, terangeun eta santri teh. Ngan palam yal tapit maka ngareret itu si murid. Palam yal tapit maka ngareret itu si murid. Palam yal tapit maka ngareret itu si murid. Ilaihi ka itu Khidir. Palam yal tapit maka ngareret itu si murid ilaihi ka itu Khidir. Ngan teu dilieuk Nabi Khidir teh. Ku eta santri teh teu direret apaleun tah. Da pasti anu bijil aneh mah itu Nabi Khidir, guruna para wali atuh Nabi Khidir. Nah keluar tina temok cenah tuh keur sasapoe biasa di madrasah teh. Keluar tina temok eta mah Nabi Khidir. Terangeun. Tapi teu direret ku eta murid teh. Keun we antep sasapoe jongjon. Teu direret, teu ditempo atau teu direret teh, teu dilieuk ku eta santri teh Nabi Khidir teh. Apaleun mah apaleun. Walam yukalim jeung teu nyarios itu. Walam yukalim jeung teu nyarios itu si murid. Walam yukalim jeung teu nyarios itu si murid. Ka itu Khidir, ka itu Khidir. Walam yukalim jeung teu nyarios itu si murid ka itu Khidir. Si eta murid teh sugan ngobrol kumaha atawa tak ngarasa takjub. Kan kaget lamun urang mah meureun keur sasapu bijil tina bobolong temok aya bijil jelema. Bijil Nabi Khidir di jubah misalkan. Kan kaget beureunan. Saha anjeun beureun urang bakal naros gitu. Ieu mah teu jongjon sasapu apaleun eta Nabi Khidir tapi teu ditaros teu naon antep we. Pakola tuluy naros atana pinanya silahkan. Lahu ka itu murid sa al Khadiru Nabi Khidir, tuluy kala ditanya ku Nabi Khidir. Ka Nabi Khidir heula anu mayunan nyariosna teh. Nah acenah aneh ieu teh budak teh jongjon kan pada batur mah mun datang kuring teh walah mani ayeuna takjub terus ngucapkeun salam terus menta naon gitu. Hayang naon biasana mah kitu. Tapi ya marepeh tanya we ku uing teh cek Nabi Khidir teh. Alam tarif nah teu nyaho anjeun. Alam tarif nah teu nyaho anjeun. Nah alam teu tarif nyaho anjeun, alam tarif nah teu nyaho anjeun. Nikah kuring, nikah abdi cek Nabi Khidir teh. Nikah abdi nah mane teu nyaho ka kuring cek Nabi Khidir teh. Alah jongjon sasapu. Pakola maka ngawaler itu si murid, Kumaha walaran si murid ya. Pakola maka ngawalar itu si murid. Bal arab tuka. Balanya. Aya alif pengkolan kan balanya. Bala arab tuka. Bala leres pisan. Lamun amal leres biasa. Lamun bala mah leres pisan. Bala leres pisan. Arab tu uninga kuring. Arab tu uninga abdi uninga kuring kakak anjeun. Arab tu uninga kuring kakak anjeun. Ih kantenan we. Lamun Sunda nama gitu. Cek santri nu sabut kan tenan we uninga atuh ka salira mah Nabi Khidir angtari anjeun Abul Abbas eta Abul Abbas Al-Khadir leres pisan uninga pisan atuh kan tenan ka anjeun mah atuh Nabi Khidir. Pakola maka naros itu Khidir pakola maka naros deui leres itu Khidir. Lahu ka itu murid pakola maka naros deui itu Khidir lahu ka itu murid malaka latas aluni syai'an mun tanya deui eta murid teh ku Nabi Khidir teh mari naon perkara laka eta tetepikeun anjeun latas alu henteu menta anjeun ni ka abdi syai'an kana hiji perkara ke kunaon maneh make teu mentak nanaon ka kuring padahal batur mah lamun disumpingan Nabi Khidir teh hoyong beunghar ngantaranya hoyong ayeuna laduni hoyong bisa cepet ayeuna bisa ilmu laduni ilmu kan seueur ti doa-doa Nabi Khidir itu laduni terang artosna urang ayeuna cepet nangkep ngailmu teh cerdas atuh teu ngaji oge bisa langsung so kadang aya anu kitu hayang bisa ngubaran hayang bisa ayeuna sugih itu kan biasa nama
Biasana malamun kasumpingan Nabi Khidir teh biasana sok aya amalan hoyong nyuhunkeun amalan hijib-hijib gitu. Ari ieu mah teu nyuhunkeun naon repeh we eta santri teh. Mangpangna ditanya ku Nabi Khidir teh, "Maneh teu kenal ka kuring?" "Kenal kan tenan ceuk santri teh." "Nah atuh teu mentana naon ka kuring teh?" "Teu mentana naon ka kuring teh," ceuk Nabi Khidir teh ka eta santri teh. "Pakola maka naon walaranana?" "Pakola maka ngawalar itu si murid." "Pakola maka ngawalar itu si murid." Lahu kaitu Khadir, lahu kaitu Khadir. Pakola maka ngawalar si murid lahu kaitu Khadir. Inna syaihi kenapa inna syaihi? Inna syaihi qad agnani angka walam yabqali hajatun ilaika. Tayu walaranana. Iya tinggal di babna teh nyata guru itu lebih utama daripada yang lainnya. Guru nak si murid anu ngajarkeun ilmu sadidinten ka eta si murid eta teh lebih utama daripada yang lainnya. Nah, eta ieu na kata kuncina judulna. Maka walarana kieu walaran si murid eta nu sasapu di madrasah teh. Inna syaihi saya kosna guru kuring, inna syaihi saya kosna guru kuring. Qad agna, qad asup kana fi'il madi manana naon? Litah ki hartosna nganyata qad agna eta nyata nyugihkeun. Qad agna eta nyata nyugihkeun, nyukupkeun nyugihkeun itu ni ka abdi. Ni ka abdi angkati anjeun guru kuring lebih cukup gitu geus nyukupkeun cukup aya mati guru abdi ge mun moal minta ka anjeun gitu walam yabqa jeung tetep li ka kuring naon hajatun pangabutuh ilaika ka anjeun kuring eueuh pangabutuh ka anjeun cukup aya naon masalah mah yang ditanyakan teh ka guru kuring hoyong naon mah aek naros ka guru we abi mah ngalap cukup ka guru. Nah naon pangna ngalap cukup ka guruna padahal eta Nabi Khidir loh anu hadir sabab tadi teh afdalu asyaikhu afdalu min ghairi bahwa guruna itu nekadkeun dina hate murid eta bahwa guruna lebih utama daripada mulainna. Sok sanajan aya anu datang contohnya ieu teh kade makana kade bisi kabawakeun ayeuna kan loba anu nyamal nya loba anu nyapertikeun setan jin itu tipu dayana luar biasa nyarupakeun naonnya nyarupakeun jalma anu datang terus nuntut mere amalan ka urang teh pas diamalkeun akhirnya cilaka itu banyak sapertosan kitu nya ulah ayeuna kabita ku penampilan ulah kabita ayeuna ku amalan-amalan lamun lain ti guru gitu. Tekadkeun dina hate bahwa guru anu ngajarkeun itu lebih utama daripada yang lainnya. Maka nak urang mah ngalap cukup we ka saha ka guru anu aya. Ayeuna ulah kabita misalkan di jalan terbalik engke mangih jalma mangih aki-aki misalkan mawa itu misalkan nitah kumaha ka hidup teh tak ulah percaya. Ulah naon? Percaya tanyakeun heula ka guru. Jadi nu sagala nu nyukupkeun nu ngabingbing hidup nyata guru. Jadi guru lebih utama daripada yang lainnya. Paham tak? Nah, ini adalah cariosan Habib Idrus Al-Absi. Aya dihimpun dina bukuna dina kitabna halaman 148. Cacak-cacak Nabi Khidir eta kulantaran muridna sangat ayeuna menghargai guruna murid itu anu keur sasapu teh sangat ayeuna ngunggulkeun ngutamikeun guruna maka Nabi Khidir pun kumanehanana dicuekkeun gitu lebih utama guruna. Nyambung jeung nu kamari carita Abdul Qadir itu karena ridho guru keridoan hati guru itu lebih utama daripada ilmunya. Artinya kita jangan hanya mencari ilmunya saja neangan ayeuna ilmu guru tapi karidoan guruna oge kudu diteang dan kudu ulah sampaikan hate guru ngarasa ayeuna ngarasa murka ka eta murid sabab moal meunang karidoan guru teu meunang karidoan guru moal meunang kabarokahan kamanfaatan ilmuna. Wal al hikayatu ari carita asa disa asyarata anu ka-16 asa disa ta asyarat anu ka-16 pihati qadi sidqi syaihi asadisa asyarata anu ka-16 pihati qadi sidqi syaihi dina nekadkeun benerna guruna itu si Thalib pihati qadi sidqi syaihi
dina nekadekeun benerna guruna itu si tolib teh nyieun didinya santri tolib inti kodisin kisaihi dina nekadekeun benerna guruna itu si tolib. Nah ditekadkeun dina hatena bahwa ngabenerkeun kana sagala rupa nu diucapkeun ku guru, harus percaya kepada guru. Trust to naon trust to teachernya, kita harus menanam kepercayaan dina hate kepada guru. Karena dicaritakeun ya karena geus karena bukti limadil masaihi eta tetepikeun sawareh ti pirang-pirang guru. Karena bukti limadil masaihi eta tetepikeun sapalih ti pirang-pirang guru. Murid naon muridun saha murid hiji murid sodikun anu jujur itu murid sodikun anu jujur itu murid. Dicaritakanlah ya ayat seorang murid anu sangat jujur. Paroda tuluy ngamaksad itu ba'du. Paroda tuluy ngamaksad itu ba'du. Lalu si guruna bermaksud ayam tahina karena yen nyoba atau napi nguji itu ba'du. Ayam tahina karena yang nyoba nguji itu si ba'du. Sidqahu karena kajujuranana itu murid. Sidqahu karena kajujuranana itu murid. Yauman dina hiji poe. Pada suatu hari si murid tersebut dicoba urang coba cek guru teh bener teu jujur, bener teu sok ngabenerkeun ka kuring gitu. Hianat teu. Pakola maka nyarios itu ba'du. Lahu ka itu murid marotan dina sauihan. Lalu dipanggil eta murid teh. Dia ditanya ku guruna. Ya fulan wahai fulan. Fulan teh nama samaran ya. Nama samaran muridna. Ka murid ditanya ka muridna teh. Ya fulan, hei fulan. Atuhibu nah mika cinta anjeun. Atuhibu nah cinta anjeun nikah kami, nikah kuring. Cek guruna teh. Anjeun cinta teh ka kuring. Qala maka ngawaler itu si murid. Naam ya sayyidi gitu. Naam leres engki la enjenggi naam leres tuh tadi mah bala mah leres pisan pemina mah leres biasa. Naam leres ya sayyidi naon ayeuna dunungan kuring ya sayyidi hai tuanku leres pisan tuanku gitu. Qala maka naros deui itu ba'du lahu ka itu murid man tuhibbu aktsaro ana aw abaka man arisaha jalma tuhibbu eta mika cinta anjeun aksaro barina nu leuwih loba saha jalma nu leuwih dipika cinta ku anjeun cek guruna teh nanya ka eta murid. Ana eta kuring aw abaka atau bapak anjeun. Anjeun lebih mika cinta ka kuring ka guru ya atawa ka bapak anjeun. Ngetes panan ka eta si murid teh. Pakola maka ngawalar itu si murid. Angta ya sayyidi gitu angta ya sayyidi anjeun ya sayyidi hei tuanku nyatu abi mah lebih mika cinta ka guru daripada ka orang tua mah cek eta murid teh. Pakola tuluy sabab ari guru mah nyalametkeun di dunia jeung di akhirat. Ari orang tua mah kur ngabimbing di dunia hungkul. Jadi di taklim itu ada abun itu bapak itu ada abun fin nasab, ada abun fil ilmi. Abun bapak itu terbagi dua, mun diskemakeun mah. Aya abun fin nasab, abun bapak turunan. Nyata bapak urang anu ngalahir anu ayeuna anu nyieun urang bapak urang gitu. Kolot urang. Aya abun itu abun fin nasab, aya abun fil ilmi, aya abun dina ilmu. Aya bapak urang ayeuna anu ngalahirkeun ilmu ka urang. Nah itu lebih mana anu kudu diutamakeun. Uqaddimu ustadi ala nafsi walidi.
Andi na alala kan hilap deui. Na alala eta uqaddimu ustadi ala nafsi walidi. Maka kuring rek ngaheulakeun guru kuring daripada bapak kuring sabab ayeuna abun pin nasab bapak ayeuna secara turunan nyaeta bapak kuring nu ngalahirkeun kuring itu mah hanya nyalametkeun di ya hanya ngabimbing orang di dunia hanya memikirkan masalah duniawi. Nah, tos mam teu acan, tos bobo teu acan, hanya seperti itu. Sedangkan abun fil ilmi guru bapak ayeuna dina ilmu guru hidupnya guru hidup bapak anjeun dina ilmu itu guru hidup itu bapak anjeun dina ilmu itu nyalametkeun anjeun ngabimbing anjeun perkawis duniana jeung perkawis akhirat. Nah itu hanya ingin nyalametkeun murid ingin nyalametkeun anak teh di duniana jeung di akhirat. Nah bukan hanya masalah tos tuang teu acan tos bobo teu acan tapi masalah naon oge masalah bisa teu salat bisa teu perkawis zakat bisa teu perkawis muamalah kumaha sing sok masalah wudu kumaha sing sok aras teh sing sok kumaha geus bisa kan maca kitab teh geus bisa kan ngajelaskeun ieu teh gitu geus apal teu Allah ngenalkeun ka Allah apal teu Rasulullah kumaha tugas-tugasna naon sifat anu ta'alluq ka Allah naon sifat nu ta'alluq ka Rasulullah itu nyalametkeun hidup di dunia jeung di akhirat. Jadi lebih utama keneh saha abun fil ilmi guru bapak di dalam ilmu yaitu guru. Karena dina alala uqaddimu ustadi ala nafsi wa di lahirihi. Nah maka ieu oge si santri ieu ge ngajawabna kitu. Lebih mencintai kepada siapa? Lebih berat mana cinta anjeun ka bapak anjeun atau ka guru anjeun? Mun dipersenkeun mah lebih ayeuna lebih cinta keneh ka guru. Sabab ayeuna meureunnan guru itu adalah yang menyelamatkan di dunia dan di akhirat sementara bapak hanya menyelamatkan di dunia saja. Betul sing itu. Waleran ieu santri teh. Salajengna. Faqala afaroaita in amartuka. Faqala tuluy nanya itu ba'du masayi sebagian guru nu tadi teh. Faqala tuluy nanya itu ba'du. Afaroaita naha ningali anjeun aparoaita naha ningali anjeun in amartu lamun marentah kuring in amartu lamun marentah kuring ka anjeun anta tia kana yen ngalakonan anjeun anta tia kana yen ngalakonan anjeun dalam kurung ngadatangkeun anta tia kana yen ngalakonan anjeun dalam kurung ngadatangkeun anjeun ni ka kuring nah maneh sanggup lamun kuring marentah maneh kudu ngadatangkeun ni ka kuring biro si abika kana mastaka bapak anjeun biro si abika kana mastaka bapak anjeun itu dites dites kejujuran atutiu naharek taat anjeun manut anjeun sendiko dawuh anjeun ni ka abdi cek guruna teh gitu ya lah nah maneh lamun diparentah ku kuring ngamuncit ayeuna beuheung bapa maneh heg eta mastaka bapa maneh bawa ka dieu ye bawa ka dieu keun ayeuna bawa ka pasantren nah arek taat anjeun arek moal dilakukeun eta murid kan keur dites ku guruna ari jawabanana kumaha qala maka ngawaler itu si murid qala maka ngawaler si murid ya sayyidi wahai tuanku ya sayyidi wahai tuanku pakaipa la utiuka pakaipa maka barina kumaha la utiu teu turut abdi la utiu teu turut abdi kaka anjeun la utiu teu turut abdi kaka anjeun maknya moal turut ka anjeun tah kitu walaran teh kumaha bagaimana bisa teu turut ka anjeun kuring mah pasti turut rek ayeuna nitah mawasirah bapak kuring oge siap kuring mah asal eta teh parentah guru pakai pala utiuka maka barina kumaha moal turut kuring ka anjeun pasti kuring mah selalu turut ka anjeun walakini satu jeung tatapina ari mangsa mangsa itu waktu walakini satu jeung tatapina ari waktu taro eta ningali tuan tangoro eta ningali anjeun dagohan beberapa saat lihatlah waktu ayeuna jam sabar ayeuna barang keneh cenah kitu terus padahaba tuluy ini itu si murid
pada haba tuluy init itu si murid, min hinihi tina mangsana itu si murid, min hinihi tina waktuna itu si murid, wakana jeung bukti bukti naon dahaba naon dalika itu dahaba dalika itu dahaba ba'daan rokoda dina sabada eta dina sabada yen bobo naon tu sarare ba'daan rokoda eta dina sabada yen sarare saana sumasyarakat. Jadi ini ternyata eta murid teh ngalaksanakeun parentah guru na rek naon erek menggal mastaka bapak. Nah ini teh di waktu initna teh nyata ketika masyarakat sudah talibra geus barobo, berarti waktu naon penting kisaran jam 1 jam 12 jam 1-an ini eta si murid teh patasawaro tuluy manjat naik, patasawaro tuluy manjat atanapi naik itu si murid, patasawaro tuluy manjat naik itu si murid, jidaro darohima naon itu teh himnya jidaro darihim gitu, jidaro darihim kana tembok imahna itu nas, jidaro darihim kana tembok imahna itu nas, tuluy we naik nerekel kana tembok mapayan ieu padat beureun imahna teh padat ayeuna naik kana tembok ayeuna bumi masyarakat mapayan kenteng tuluy we waala jeung naik itu murid waala jeung naik itu murid pauqos sathi kana luhureun loteng, pauqos sathi kana luhureun loteng naik mapayan kenteng neangan imah maneh neangan imah bapakna naik gitu tuh tiga bangsa teh maling gitu naik ayeuna kana kenteng mapayan kenteng majlok meureunnan gitu. Sumadahola kapanggih we imah manehanana, sumadahola tuluy asup itu murid, sumadahola tuluy asup itu murid ala abihi ka bapakna itu murid, ala abihi ka bapakna itu murid, wa ummihi jeung ka indungna itu murid, wa ummihi jeung ka indungna itu murid, piman jilihima dina imahna itu abi umi, piman jilihima di imahna itu abi umi, abi teh bapak, umi teh indung. Maneh kan di lemur menyebutna naon? Hah? Ayah, mama, father mother naon? Abi umi. Teh ini ke orang tua nyebutnya bagaimana? Mami. Waya mami. Mama. Abi umi. Nah, tuluy we nepi ka ayeuna ka bumina eta bumi manehanana nu aya bapakna jeung mamahna ditoong we tina kenteng teh. Pawajada maka manggihan maka tuluy atunya tuluy manggihan itu si murid, pawajada tuluy manggihan itu si murid, abahu ka bapana itu si murid, abahu ka bapana itu si murid, yakdi barina nuju nyumponan, yakdi barina nuju nyumponan itu aba, yakdi barina nyumponan itu aba, hajatahu kana pangabutuhna itu aba dalam kurung jima, hajatahu kana pangabutuhna itu aba dalam kurung jima, min umihi ti indungna itu aba, min umihi ti indungna itu tu murid, hajatahu kana pangabutuhna itu aba dalam kurung jima, min umihi ti indungna itu murid. Tuluy pas ditong tina kenteng teh ayeuna ningali ayeuna si bapakna teh nuju ayeuna numpakan mamahna. Kuduna mah alusna mah etikana eta murid teh alusna mah kulantaran ayeuna makan buru-buru hayang ayeuna nyumpuran kana panitah guru kulina mah cicing heula sampai beresnya, kulina mah sampai beres bisina dibereskeun lah si bapak teh wah dipencit. Palam yumhil ari ieu mah palam yumhil maka tenungguan, palam yumhil maka tenungguan, palam yumhil maka tenungguan itu si murid, palam yumhil maka tenungguan itu si murid, ka itu aba tenungguan bapakna keur kitu teh langsung di ayeuna kumaha hataya prigo tenungguan hataya prigo dugi ka yen beres, hataya prigo dugi ka yen beres itu abu itu aba, hataya prigo dugi ka yen beres itu aba, min hajati tina pangabutuhna itu aba, min hajati tina pangabutuhna itu aba tina jimana
teu ditungguan heula nepi ka beres gitu. Tapi walakin barroka jeung tatapina ngabanting itu sia jeung saha jeung saha nah walakin barroka jeung tatapina ngabanting itu si murid walakin barrokat jeung tatapina ngabanting itu si murid alaihi ka itu aba langsung di keur ayeuna keur dina luhureun ayeuna indungna eta si bapak teh langsung dibantingkeun kireleskeun gitu langsung dipencit gitu ku bapak ku budakna teh bari teu ningali heula gitu langsung pencit gitu ieu na teh beheungna teh wahwa engke tinggalin ke ceritana kisah akhirna wahwa bari ari itu bayangkeun juga sinetron atuh teh wahwa bari ari itu aba fauqa ummihi eta dina luhureun indungna itu aba itu murid fauqa ummihi eta dina luhureun indungna itu murid heuh keur ayeuna dina luhureunna mun ieu mun mamahna mah Amel teh mamahna teh misalkan tah salaki Amel teh keur aya di luhureunna tah ku budak Amel teh langsung ayeuna bohong bapana teh langsung dikieu kirese langsung pencit wata tuluy langsung dipencit gereser teh ayeuna getih berlumuran darah dina luhureun ayeuna awakna mamahna gitu langsung dibungkus eta mastaka bapana teh wa ata tuluy datang itu si murid bihi sarta pakotoa tuluy nugel nektek pakotoa tuluy nektek itu si murid rosahu kana sirahna itu aba di pencit langsung ayeuna keur kitu teh mastakana teh keur kitu kan jeung indungna pencit langsung ayeuna mastakana ayeuna canak eta mastakana teh wa ata jeung datang itu si nyandaknya datang itu si murid bihi sartana itu roksu mawa eta mawa non sirah tadi sirah bapana lisaihi didatang ke lisaihi ka guruna mangga ieu mama gitu mangga ieu pangarsa kitu ka guruna teh mangga ieu mastaka watoroha jeung muraggeun itu si murid hu kana itu roksu baina yadaihi payuneun itu si payuneun itu syekh baina yadaihi payuneun itu syekh dipurangkeun eta mastaka teh di payuneun guru nah mangga ieu mastaka bapak abdi gitu pakola tuluy ayeuna nyaho keur ngetes guruna teh nya pakola tuluy ayeuna nyarios itu syekh wali guruna teh pakola tuluy nyarios itu syekh lahu ka itu si murid waihaka ataitani biro si abika waihaka cilaka anjeun waduh cilaka lamun cek urang kitu waihaka aduh cilaka anjeun tega anjeun waihaka aduh cilaka anjeun kan keur ngetes kejujuran murid setia teu ka guruna sanggup taat teu kana sagala rupi parentah guruna kitu waihaka aduh cilaka anjeun ataita datang anjeun ataita ngadatangkeun anjeun ni ka kuring biro si abika kana mastaka bapa anjeun abika kana mastaka bapa anjeun pakola maka ngawaler itu si murid lahu ka itu syekh ya sayyidina ya sayyidi wahai tuanku naam leres ingat huwa ari ieu roksu huwa bari dicepeng di payunana huwa ari ieu roksu hada eta ieu roksu gitu hada eta ieu roksu ieu teh mastaka leres ieu teh mastaka bapak kuring ieu teh pakola tuluy nyarios we itu si syekh guruna pakola tuluy nyarios itu syekh lahu ka itu si murid waihaka aduh bener geuningan euy mastaka bapak anjeun waihaka aduh cilaka anjeun innama kungtu pasina ungkul bukti kuring majihan eta anu guyonan eta nu heureuy
majihan eta nu heureuy anjeun mah kalah beneran padahal tadi urang ngomong teh ngetes eta mah heureuy ngabunuh ayeuna mawa mastaka sirah bapa maneh mah heureuy kalah dianggap serius pakola tuluy nyarios kawaler deui pakola tuluy nyarios lahu ka itu syekh saal muridu si murid lahu ka itu syekh saal muridu si murid amma ana faqullu kalamika indi la hajlapihi segala ucapan engkau guruku aku tidak akan main-main dengan ucapan engkau sagala oge dipercaya ku abdi mah gitu kan kulantaran ayeuna naon naon teh nekadkeun dina hatena bahwa sagala ucapan guru itu benar amma ana duikeun ka heureuy-heureuy ge dianggap benar amma ana pon ari kuring cek murid eta teh pakullu kalamika maka eta ari saban-saban ucapan anjeun pakulu kalamika maka eta ari saban-saban ucapan anjeun guru ing di mungguh kuring lahajla eta teu aya guyonan eta maujud lahajla eta teu main-main eta maujud lahajla eta teu aya heureuy eta maujud pihi dina itu kalam aya kalam tah eta ayeuna cariosan guru mah sanes ayeuna heureuykeuneun cenah kitu olahraga teh sakabeh cariosan anu dicariosan ku anjeun mungguh abdi mah eta teh serius eta teh ilmu eta teh pakola maka ayeuna nyarios lahu ka ieu murid sa sayhu guruna radhiyallahu anhu mudah-mudahan Allah ngaridoan ka eta guru mudah-mudahan Allah ayeuna ninggalkeun bendu ka eta guru ungdur cek ayeuna cek guruna teh ungdur tingali ku anjeun ungdur kudu ningali anjeun kasih murid teh ungdur kudu ningali anjeun hal huwa naha ari tayanya itu di awal nepikeun ka akhir ini silahkan oleh Anda dibuat jadikeun ayeuna drama atanapi naon namina teh kesenian ayeuna seni naon drama teh nya kesenian teater silahkan untuk menjadikan pelajaran hidup misalkan gaduh TK aya tatanggi gaduh TK tanapi naon beri usulan tah ieu drama-drama teh ulah drama-drama cinta we atawa drama-drama naon ayeuna kamari teh istri teh kamari teh drama naon anu ditampilkeun di panggung si Olive jeung si Messi teh naon solehot pes solehah nah ulah nu kitu alus eta oge tapi ngutip kana ieu carita-carita anu kisah nyata kudu nama anu ngamotivasi nya itu anu aya dina referensi kitabna tah ieu silakan muat dina drama sekarang banyak film-film yang dibuat dari kisah nyata anu terbaru itu kisah Habibie mantosnya Hasyim Asyari atau Kiai Haji Dahlan usok ditonton ku hidup anu pernah ditonton itu tah terus Buya Hamka tah nu ayeuna keur didamelkeun teh kisah Buya Hamka entos dukatos terbit tu kata acan eta filmna pakola Buya Hamka teh guruna bangsa Melayu ya. Malaysia Indonesia itu kata-kata Buya Hamka itu sangat dinanti-nanti ungdur kudu ningali anjeun hal huwa ra'su abika hal huwa naha ari eta ra'su abika eta mastaka bapa anjeun ra'su abika eta mastaka bapa anjeun nah inilah waliullah namina oge nya wali Allah namina oge guruna teh teu sanitah-nitahna pasti ada hikmah di balik itu tingali atuh eta teh tadi teh saleresna mah ngeprank gitu aduh cilaka kikituan teh ngeprank guruna teh padahal manehna geus apal gitu geus apal da wali Allah atuh guruna ge jadi teu sanitah-nitahna guru teh ungdur kudu tingali anjeun hal huwa nahari eta ra'su abika eta mastaka bapa anjeun panadoro tuluy ditingali atuh misalkan tadi teh ngaranna teh sapulan tingali pulan eta mastaka bapa anjeun lain panadoro maka ningali itu si murid panadoro maka ningali saha muridu aya di payunnya saha muridu si murid panadoro maka ningali saha muridu si murid paidan ditingali we mastakana teh kan tadi mah ngabunuhna teh kan keur kumaha bapana teh keur naon keur kitu tak keur nangkuban keur nangkep ayeuna inungna keur ngaji mah inungna langsung we di kitu langsung we karungan ini teh tah guru ieu
kan di imahna kan gitu nya pasti nu ngaji mah indungna sa bapana lain itu nu halal mah bapana keureut we mastakana kan teu ditingali heula keureut teh karungan we ka gurunakeun we cek guruna teh aduh cilaka maneh kalah bener ngabunuh bapa anjeun kalah ayeuna mawa bener mawa mastaka anjeun da kuring mah heureuy cek guruna teh cek murid teh kumaha tadi cek murid teh sakabeh cariosan guru abdi mah percaya nekadkeun bener sakabeh cariosan guru mah teu aya heureuy jeung abdi mah cenah kitu cek murid teh sok atuh tingali tah cek guruna teh tingali eta mastaka bapa anjeun lain tingali heula bisi lain tingali heula paidan maka dina nalikana itu nadoro paidan maka dina nalika itu nadoro huwa ari itu rosu laesa eta lain itu rosu laeta eta lain itu rosu biro si abihi eta mastaka bapana itu murid biro si abihi eta mastaka bapana itu murid biro si abihi eta mastaka bapana itu murid wah lamun keur ayeuna mun ieu difilmkeun mah bagus ayeuna geus ngadaregdeg penonton urangnya duh ieu mastaka bapana adi pas ditembo teh oh geuningan lain kada dieu barunga pakola tuluy eupan manya tega atuh mastaka kolot pakola tuluy nyarios padahal tadi imah nanya di imahna ditoong teh imah manehanana padahal mah inungna jelas kan inungna mah belum ka luhur meureunnan eta teh idungna apa padahal mah itu pakola tuluy nyarios lahu ka itu murid leres saha asyaihu guruna cing sok rosuman eta mastaka rosuman eta mastaka saha tak ari adegan itu mah di skip we ieu mah engke lamun didramakeun teh skip etana rosuman eta mastaka saha wa ari itu rosu cik cok eta mastaka saha pakola maka ngawaler itu si murid lahu rosu pulanin al ilji nah geuning lain mastaka bapak kuring ieu teh euy mastaka si ilji ieu mah pakola maka ngawaler itu saha si murid lahu kaitu syekh rosu pulanin eta mastakana kipulan pulan teh nama samaran rosu pulanin eta bapana anu lamun jeung urang mah al ilji anu kafir nah geuningan aneheun muridna oge nah ieu teh kala mastakana si eta anu kafir ieu mah geuningan qala titiknya qala nyarios rawi ngadamel jadi anu nyaritakeun kana ieu kisah qala nyarios ieu rawi titik di dinya kisah mah titik tos adegan sampai sana qala tuluy nyarios rawi sutradara mun urang wa kana ahlu madinatihim ieu teh nanti prologna elsana prolog ayeuna naon prologna kan entos beres adegan mah selanjutnya sok dibacakeun geuning kan di belakang panggung tah ieu ditulis naon dicaritakeun di belakang panggung wa kana jeung bukti sa ahlu madinatihim penduduk kota na itu nas tadi masyarakat sa ahlu madinatihim penduduk kota na itu nas yattakhiduna eta pada nyarokot itu nas yattakhiduna eta pada nyarokot itu nas nareangan itu nas al uluja ka pirang-pirang jalma kafir kasiron barina loba bimanjilatil abidi dina tempat abid budak hamba saya as-sudaniyina nu bangsa Sudan berarti negeri Sudan as-sudaniyina nu bangsa Sudan ternyata banyak imigran banyak jalmi orang Sudan anu kalapir masuk ka eta kota ternyata sedengkeun qala ngadauh deui rawi wakana jeung bukti saha abuhu bapana itu si murid goiban eta nu eueuh ini meureun usaha ka ditu kaluar goiban eta nu eueuh tilka lailati dina eta wengi bapana mah ternyata keur eueuh di imah
terinit dina eta wengi mah duka ka mana usaha meureun keluar pakhonat maka hianat itu pakhonat maka hianat hu ka itu abu saha zaujatuhu istrina itu abu saha zaujatuhu istrina itu abu ternyata selingkuh inungna teh pelakor membiarkan gagaduhanana digarap ku batur nyata imigran kayak loba orang-orang Sudan daratan teh kadinya jelema kalapir daratan kadinya ternyata hianat selingkuh pilpirosi tuh kan nya akhirnya nu dibunuh itu anu ayeuna anu ngahianat ka bapana teh anu ngajinahan ka indungna pilpirosi dina ayeuna amparan wawa adat jeung ayeuna janji itu umi wa adat jeung janji itu umi iljan ka jalmi kafir kapiron kana anu kapiron kana jadi kafir gitu. Jadi si inungna teh geus janji ka eta jalmi teh arek jadi jalmi kafir ternyata karena nuturkeun kana kahayang eta jalma eta teh anu datang ka manehna wa makanat jeung ayeuna memberikan ngongangkeun sok tulis Sundana wa makanat jeung ngongangkeun teh mempersilahkan itu zaujah wa makanat jeung ngongangkeun itu zaujah mempersilahkan itu zaujah hu ka itu si iljan kafiron teh hu ka itu si iljan kafiron min nafsihatina dirina itu zaujah min nafsihatina dirina itu zaujah ternyata usut ayeuna dibalik usut ternyata indungna itu selingkuh ka jalmi kafir sehingga manehanana merekeun kehormatanana ka eta jalmi kafir tuh nu dibunuhna teh ternyata untung lain bapak nah jadi hikmahna naon hikmahna kacintaan ayeuna kanu janten guru moal bisa ngelehkeun ayeuna kanu lainna jadi cinta ka guru itu lebih ayeuna harus didahulu kanda engke ge aya hikmahna dites padahal mah eta ku guruna teh teu ngabunuh ayeuna mastaka bapana tapi ternyata mah justru eta teh anu ngahianat justru alusnya ngabunuh ka jalma anu merkosa ka indung nah gitu kartos tuh jadi guru mah sanes sanitah nita nanda bapana mah teu aya heula gitu ieu teh dicanak tina kitab Hizbir Rahim halaman 116 karangan ayeuna ulama ayeuna Thariqat At-Tijani Tarikat At-Tijani Al Hikayatu Sabiata tanggal sabaraha ayeuna 12 sok baca tah besok masukna 4:30 karena kan di kamari-kamari geus 12 hari ini masukna jam 5 mulaina tah besok pas 4:30 karena ini hanca masih panjang sedangkan cerita mah hese digancangkeunana kudu dicaritakeun sok aya waktos 6 menit nih lumayan seueur kanggo diawas ieu kisahna silakan 2 kisah dipahami sok baca sadayana sok ditinggalian sing paham kisah saiji guru lebih utama nus kisah Nabi Khidir guru lebih utama daripada selain guru nu kadua nekadkeun bahwa harus jujur kanu janten guru. Oh baca pahami